sadayana dipaparinan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sim kuring patandang nomor 11 bade ngadongengkeun anu jejerna sasakala palabuhan ratu. Wilujeng ngadangukeun. Sasakala palabuhan ratu. Kacaritakeun palabuhan ratu ngadeg sabada pakuan pajajaran anu ancur labur digampur ku musuh. Ari nu jadi musuhna teh nyaeta Kerajaan Banten. Anu harita mah disebut teh Surasawon. Pajajaran nu teu bisa ngayonan musuh lantaran musuhna kawilang tangguh keur dibantuan ku negara tetanggana nyaeta Demak jeung Cirebon. Waktu perang campuh salah sahiji putri raja Pajajaran Nyai Putri Pernamasari maju jurit megatan musuh di belah kidul. Di barangan kecerogena Raden Kumbang Bagus Setra jeung salah sahijina Manggala Sakti Pajajaran nu jenengna Rakyat Kalang Sunda. Kulantaran kateteran musuh Nyai Putri Pernamasari, Raden Bagus Setra, Rakyat Kalang Sunda sakur balad-baladna mundur ka belah kidul. Asana mundur ka Rancamaya. Tuluy bapai-mapai leuweung bari ngaleungkeun saukur tapak-tapak salsah sangkan tekarurut ke musuh. Balad-balad Nyai Putri Pernamasari mingkin ngurangan. Aya anu neumahan pati waktu ngoyonan musuh, aya anu kaserang rupinan panyakit, aya oge anu mabur di pangperangan. Tungtungna Nyai Putri ngan di barangan ku Raden Kumbang Bagus Setra jeung Rakyat Kalang Sunda. Lalampahna nepi ka lamping pasir anu kacido bunina. Terus reheula di dinya bakating ku capek Nyai Putri ngalungsar handapeun tangkal. Mastakana ditumpangkeun keun akar anu ngajolor. Dugi ka kulamna. Kitu deui Raden Bagus Setra, Rakyat Kalang Sunda mah teu kulam. Anjeunna tetep taki-taki bari mulungan buah kiara. Inggis musuh-musuhan kalebah dinya tumangpar tina sangkaan ti kajauhan katempo aletan musuh nu dipimpin ku Jaya Antea. Kulantaran musuh beuki deukeut Nyai Putri ngajuang panangan carogena ngejak umpat ningkaan musuh. Rakyat Kalang Sunda nuturkeun bari ngaleungikeun saukur tapak-tapak sangkan tekarurut ku musuh. Jaya Antea neangan Nyai Putri aya kana 2 bulanan. Taya leuweung nu kaasruk, taya tegal nu teu kapapai. Kitu deui rongkob reuma jeung lamping. Balad-baladna mingkin ngurangan. Manehna tinggal nyorangan. Tapi manehna teu sieun teu gimit ya. Hiji bangsa lalampahna Jaya Antea nepi ka hiji saung ti kajauhan katempo aya istri. Saung tele-tele eta istri teh Nyai Putri Pernamasari. Jaya Antea ulah pisan. Manehna mingkin ngadeuketan. Saeunggeus ngadeuketan Jaya Antea ngajang puncak ngarontok Nyai Putri. Ngan hanjakal pisan Nyai Putri kaburu ngincet bareng gerawok. Barang nempo Jaya Antea amarah Raden Kumbang ngagedur. Kitu deui Jaya Antea. Dur tarung ragot patutunggalan. Duanana pada gagah. Silih piting, silih pitung, jeung silih banting. Waktu pasir rongkah aya kajadian aheng. Prai tanu bulah perba Raden Kumbang. Raden Kumbang digebrus kena belantan anu jero pisan. Napi ka plasrana Jaya Antea mah salamet. Anjeunna tetep dengan Nyai Putri anu geus kabur disalametkeun ku Rakyat Kalang Sunda ka Gunung Rema. Pikeun nyalametkeun jabang baik nu aya dina patuangan Nyai Putri. Nu jagana bakal nganjurkeun di Pajajaran. Duanana neuruskeun lalampahna nepi ka babakan Cidadap anu pinuh ku tangkal dadap minyak. Nya disebut Cidadap. Kiwari adalah lembur Cidadap. Hiji mangsa lalampahna Jaya Antea nepi ka Cidadap. Rakyat Kalang Sunda kacida ruasna. Barang nempok Jaya Antea deur tarung ragot pisan. Tarung teh nepi muntas kaleureun walungan Cimandiri. Tuluy hanjat ka hiji gunung. Nu kiwari disebut teh Gunung Jayanti. Leuwih dinya kujang Rakyat Kalang Sunda ragrag
kalebah karang pamulang ayeuna waktu bongoh ditatangkeun ka laut barang ngagajebur kana cai salin jenis jadi lauk anu katidu gedena cenah eta lauk mangsa kiwari geusek nimbungan ku urang Palabuhan Ratu eta lauk teh disebut teh lauk si kontrol lambur babakan Cidadap beuki maju Nyai Putri Pernamasari ngababarkeun orokna nu dingaranan Nyai Putri Mayang Sagara Pamulangan ari rakyat kalang Sunda mah tuluy galalana duka ka mana 8 tahun diadegeun ia lambur babakan Cidadap diisirinkeun jadi Ratu Puun ia wewengkon disebatna Cidadap Palabuhan Nyai Ratu saparantos Nyai Putri sepuh kalungguhanana dipasrahkeun ka Nyai Putri Mayang Sagara anjeunna dipasihan gelar Nyai Ratu Kidul dan mangsa Nyai Putri Pernamasari nyapang kawasan lambur teh dipindahkeun ka Palabuhan Ratu harita disebatna Palabuhan Ratu Pakuan Pajajaran Mandiri kadieu keuna leuwih dipikawaneuh Palabuhan Ratu sakitu dan sesakala Palabuhan Ratu teh Banten deui nu aya parapatan hapunten abdi hapunten teu samudaya kalapatan sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.